Mang ada ngagajeleng tina luhur mobil berjemaah batu gede kena pisan karena punukna Pak Hadi blek gubrak atau Pak Hadi ngagubrak kapiuhan teh inget di bumi alam. Pak Hadi ngajoprak turut urang keseruan han kanyeri anu daya duana. Cep ayo cep tinggal cep ayo praktek dudungan maneh. Bang Adang bungah naker ningali Pak Hadi nu ngajoprak hareupeun urang. Sia tingalikeun heuy. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang, hutang nyeri bayar nyeri. Dede sia yang jiga nasib si Hadi ya goblok. Cek Mang Acep harita bari jeung nyampeurkeun ka urang. Urang nu keur sasampoyongan waktu harita keur nyekel ka nyeri. Hakim bilang apa? Den, punten, punten, punten Den. Hakim jongun. Tuluy mah Hakim ngabarkeun belati na waktu harita. Urang ningali Pak Hadi teu usik teu malik nangkuban kapiuhan. Den, punten. Baik, syekna poe ayeuna. Kem, buru Kem. Buru Kem. Urang teu wala kayana waktu harita. Dek ngagorowok oge teu bisa. Cep, buru cep, buru cep. Mun boga halangan eta ka mobil eta. Cep, isi Hadi, cep, gusur cep. Cek Mang Adang harita bajeng nunjukkeun ka Pak Hadi atuh teu talangke Mang Acep ngagusur Pak Hadi jiga nu geus karaksukan setan eta tilu jeleumana waktu harita. Aing apa mobil ieu aing teu nyaho ieu. Nah si Hadi make mobil ieu mobil saya. Sia mah nyaho ieu teh si Hadi. Nah teu apa maneh. Aing coba aing teu apa. Cep. Dang. Geus dimasalahkeun. Iya bebenyit kudu paeh na waktu ayeuna. Mang, ampun Mang. Cek urang harita bajeng nyekelan dada anu nyeri balas dipangke ku Mang Adang nu sakitu lilana. Hakim jongun. Mang Hakim, Mang Adang jeung Mang Acep jiga nu geus karaksukan setan eta tilu jeleumana waktu harita. Sok sia betahapura, betahapura sia. Mang, apura abi, apura Mang teu kuat Mang. Mang Hakim ngabarkeun belati, tur tak ditusukeun ka urang na waktu harita. Rokaya atuh, kurunyung teh dua urang satpam nyamperkeun ka dinya, tur tan najong ka Mang Hakim jeung ka Mang Acep. Kuplung. Cung jelang atuh satpam salarea ngudag Mang Adang, Mang Hakim jeung Mang Acep anu lumpat bapai-bapai tempat parkir. Satpam lain hiji lain dua nu ngudag Mang Acep, Mang Hakim jeung Mang Adang tur talas teu katingali ku urang teuing ka mana manehna lumpatanana, tapi satpam upaya kabehanana tur ngamankeun na waktu harita. Pak Hadi nu keur ngajoprak naruheureun aspal geus kitu dipayang ku tilu satpam tur tarik hidik atuh dibawa ku tiluan. Urang nuturkeun bari sasampoyongan tetela geuninganan. Na waktu harita Pak Hadi dibawa ka ruangan UGD. Pak Hadi digolerkeun salah sahiji ranjang rawat. Geus kitu urang ngaguyah-guyah Pak Hadi sabab dokter keur persiapan rek upaya nyelametkeun Pak Hadi na waktu harita. Pak Hadi, Pak sadar Pak sadar Pak. Ku pitulung Gusti Nu Maha Suci tuluy Pak Hadi harita meletet ningali ka urang. Bari jeung leungeunna nyekel ka urang pageuh pisan. Tur ta Pak Hadi pok nyarita bari jeung pegat-pegat bahasana. Ai Deni Bun Bojo di mana? Bu Mirda, bojo bapak di mana? Pak, bojo bapak aya di ditu Pak. Sareng Pak Haji Hamid, aya Pak aman bojo bapak.
muntiasa wartoskeun kapun bojo aya Pak Hadi di dieu kitu engal ka dieu punten ji getran heula punten ji kereles teh atuh Pak Hadi teu daya teu upaya ngereles na waktu harita diguyah-guyah teu sadar deui anjeunna Pak Hadi urang gogorowokan oge terutama manehna teu ngadenge kana omongan urang geus kitu semua berhad dokter upaya pikeun nyalametkeun nyawana Pak Hadi turta urang titah keluar ninggalkeun eta patempatan. Urang keluar di ruangan UGD gok jeung hiji satpam nunggus nulungan tadi di tempat parkir pok urang cuma nita ka eta satpam Pak Satpam punten jelema anu tadi tiluan atos ditemukan Pak atawa teu acan sampai saat ini Mas kami belum bisa menemukan orang tersebut tapi kami sudah laporan sama polisi dan pada hari ini lagi diadakan pengajaran dengan pihak kepolisian Mas. Ya Pak. Terus abdi harus kumaha ayeuna Pak? Harus naon yang dilakukan ku abdi ayeuna Pak? Pokoknya Mas sekarang daftarkan dulu nama yang di dalam supaya kita nanti bisa tertib Mas. Iya Pak Satpam hatur nuhun. Terima kasih pisan sekali. Tapi Pak punten ya Pak. Eta jelema nu tiluan teh Pak. Kudu beunang Pak. Soalnya itu orang osok ngancam-ngancam tadi juga dia teh telah ngancam-ngancam sama saya Pak. Abdi mah ka emak Pak. Emak jeung bapak di lemur sin apa-apa diapa-apain gitu Pak Satpam gimana tuh aduh abdi teh sieun Pak ya berdoa saja supaya orang tersebut cepat ditangkap dan segera diamankan oleh pihak yang berwajib. Iya Pak Satpam nuhun Pak Satpam mudah-mudahan jadi doanya Pak Satpam abdi menu paling di PK Hariwang itu nggak ada lagi waktu si emak jeung si bapak di lemur Pak Satpam sieun abdi sin naon. Iya Mas berdoa saja. Cek eta satpam manehna bari jeung ngaleos ninggalkeun urang anu nuju ke tempat parkir anu tadi. Geus kitu mah atuh urang belenjeng setengah lumpat bari jeung nahan ka nyeri dek nepungan Bu Mirda nu aya di ruangan si Uten. Teka catur lempang ti UGD ke ruangan si Uten. Barang anjog ketingali Ma Haji, Bu Mirda jeung Pak Haji Hamid keur narangtung hareupeun panto jeung hareupan salah sahiji dokter.